Syukur paman, ari sanggup mah ngugah hasil nu dimaksud. Dipoek-kapoek sakawirya mangaruhan ka sakabeh pangeusi Sang Hyang Mani. Pangurus nagara diwawoi ku harta banda sangkan maranehna boga pikir yen sakawirya jalma hade sarta balaba. Sakawirya beuki gede hate sabab geus bisa mangaruhan pangeusi karaton. Hiji deui nu kudu dipangaruhan teh nyaeta centang barang. Kacarioskeun di kaleren Gunung Cereme nu kahalangan ku Gunung Geger Halang, aeunteng-eunteng jeung Gunung Cakrabuana aya hiji lengkob nu kacida endahna. Dipapaes ku pasir nu ngajung kiring jeung padataran nu ngemplo hejo. Walungan Cileuweung jeung Cisampora katinggal di mumunggang pasir, luar leor arula arile mapai-mapai padataran. Ieu teh taya lian ti hulu dayeuh Kerajaan Talaga. Ari karatona meneran dina lengkob Gunung Lima nu neulah leuweung Sang Hyang. Nya karatona oge neulah karaton Sang Hyang Mani. Najan teu pati agreng, tapi bakal hese neangan tempat anu bisa mapakan kaendahanana. Ari nu ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara taya sanes nyaeta Raden Talaga Manggung, nu nampi kapercantenan ti ingkang raka Raden Garasiang putra Cikal Prabu Darmasuci. Anu ngadeg rajana mung kirang ti sataun, margi anjeunna kataji ku kahirupan ramana Bagawan Darmasuci nu ngabagawan di padepokan Gunung Bitung, tonggoheun Garasida, Desa Wangkelang, Kacamatan Cigambul. Hiji mangsa sarengsena papasrahan makuta karajaan ti Bagawan Garasiang ka Raden Talaga Manggung. Useur dayeuh ngaradak haneuteun, rahayat meh kabeh tumplek ka Barujaksi. Sabab di alun-alun rek diayakeun sayembara jurit marebutkeun Nyi Putri Simbar Kancana. Para satria daratang ti mana-mana, kayaning ti Raja Galuh, Tirtayasa, Sindang Kasih, Indraprasta, Singapura, malah nu jauh napisan ti Karajaan Kling oge aya. Nu ditandingkeun taya lian adu jurit ngadu kasakten jeung katapisan manah bari tumpak kuda nu keur mengkengan lumpat. Harita para satria ti tanah Sunda daya nu bisa ngimbangan kasakten hiji satria tedak Karajaan Indrapura ti nagara sabrang lautan nu neulah sakawirya. Anjeunna putra mantri lautan ti Karajaan Pugung, ku urang Karajaan Talaga sok disebut Raden Palembang Gunung. Ngan sakawirya nu bisa nembongkeun kagagahanana. Sakawirya unggul, Sakawirya unggul, sakawirya unggul. Rahayat surak ambal-ambalan. Hei, Palembang Gunung menang. nya Palembang Gunung menang. Sanggeus unggul jurit ngadu katapisan, luyu jeung perjanjian sakawirya ditikahkeun ka Putri Simbar Kancana. Teu bisa dicaritakeun ramea pesta pernikahanana. Ngan teku hante sanggeus jadi mantu raja, sakawirya jadi unggah adat, jadi mineng pesta ngawur-ngawur duit negara, bari jeung tepuguh tujuanana. Gawena minum tuak jeung adu koprok nu jadi cegahan urang Sunda. Akibatna Rea Pandita jeung Puruhita nu diusir ti negara sabab kumawani mepelingan Ki Senapati. Lantaran sadar yen kas nagara geus suda, sakawirya mimiti ngarancang niat bergasa mitohana. Cilaka, aduh kumaha akalna ieu kas nagara beak mun kanyahoan ku mitoha. Beuh, bahaya. Tangtu raja bakal ngambek. Ceuk pikir sakawirya. Aing teu suka mun narima hukuman ti raja, sanajan akibatin laku aing sorangan. Ayeuna mah kudu paheula-heula taya deui jalan. Dua raja kudu dianggeuskeun ngarah tengah halangan karena pamola aing.
Sanggeus mikir panjang, nyimetan untuk rugina, gilig niatna rek diinyakeun. Sakabirya ngangkir tumenggung Citra Singa. Paman Citra Singa ditarung ti ku kaula, beuki dieu karajaan teh beuki alum, rahayat, loba nu ngalawan kana parentah, kana pajeg teh nyumponan, kabutuh nagara, hese nutupanana. Laras pisan pangersa, naon ieu teh marga lantaranana. Sanggeus ku kaula ditalaah, nu jadi sabab nyaeta kurang ngawibawa raja, rahayat, loba nu bere omer, antuk ngalawan kana parentah. Pangemut salira, kumaha atuh pikeun ngungkulanana? Taya lian, ieu kerajaan kudu dipimpin ku jalma linuhung, anu gagah sakti, ku satria perceka. Kaula boga niat hayang ngabela nagara, ngajait ieu nagri sangkan mulang deui kana kajayaanana. Cindekna ieu nagara rek dirajaan ku kaula. Dawuh timbalan, kumaha carana pantuang rama mertua nuju nyaba ka luar negara. Sanggup teu paman lasan Prabu Talaga Manggung? Mun sanggup, paman bakal diangkat jadi senapati. Paralun maklum kasuhun, paman teu sanggem margi sadayana pada uninga. Raja teh teureuh galuh nu kawentar kasaktianana. Bororaah ku pangkat paman, saukur tumenggung. Dalah raja satatar Jawa, pan sakitu ajrihna ka pamor raja sepuh. Cing, aya acara sejen teu? Permati raja sepuh taya lian ti ku pusakana ku anjeun keris sakti kisanggabuana. Kumaha carana nelasan raja? Pan keris nage tara leso tina angkengna. Duanana uleng neangan akal pikeun ngungkulan eta pasoalan. Teu lila gaya dicara paman kudu bisa ngolo abdi kinasi raja, nyaeta centang barang nu kamana bae teu boleh satia, sangkan daek maling keris sanggabuana. Kumaha sanggup paman? Teu ngalangkungan. Syukur paman, ari sanggup mah muga hasil nu dimaksud. Dipoe kapoe sakawirya mangaruhan ka sakabeh pangeussi Sang Hyang Mani. Pangurus nagara diwawoi ku harta banda, sangkan maranehna boga pikir yen sakawirya jalma hade sarta balaba. Sakawirya beuki gede hate sabab geus bisa mangaruhan pangeussi karaton. Hiji deui nu kudu dipangaruhan teh nyaeta centang barang. Hiji poe centang barang dihiras ku Sukawirya. Basa centang barang datang, sakawirya keur paduduaan ngobrol di pamengkang jeung geulis Nyai Putri Simbar Kancana. Nyai Putri katingali kaget sabab peuting-peuting kudu nyaring maturan nu jadi salaki nu cenah keur aya urusan penting. Sampurasunun tuang kuring cunduk sejak sumujud. Centang barang nu kakara mancat kana punden pamengkang harempoy ngesod. Cedok nyembah nabiskeun ajrih. Kesang tiis morolok dina tonggongna. Kampret poleng nu hapeuk bakat ku carang dipake wuwuh jibru. Rampes, bagja sumping mamang centang barang. Yap ka dieu rada deukeut. Sakawirya budina marahmai beda teu cara sasari, make mapagkeun kalalawangan sagala. Lakadalah aya naon ye? Rada aneh ki patih teh. Make marahmai ngajak seuri sagala. Pan sasari mah haok polotot. Gerentes hate centang barang. Salse we mamang, kopta minum heula cai lahang, cai mawar dina cangkir perak paragi kaula. Sakawirya nyaan peuting eta mah, leungit jurigna. Sumuhun, Dharma nganuhunkeun kana panyaur nampi timbalan Gusti Panutan. Syukur atuh, turut keneh ka kami mah. Tanda dia teh abdi satya nagara. Sanyana kieu mamang, peuting ieu teh aya nu ngaganggu ka nagara. Ayeuna keur dioyak-oyak ku para prajurit nagara katut para jawara. Jadi poe pisan mamang kudu milu mapagkeun Rama Prabu ka Kutabali. Jigana ama teh geus sono liwat saking ka mamang nu sasat jadi abdi kinasi ama. Kumaha daek nampa parentah kula mamang? Teu maksad ngalangkungan. Suku sambung laku, bibir sambung lemek. Dharma rokrak dinyawaan.
ngiringan sapaneja. Syukur ari kaharti mah. Tah, ieu bekal di jalan. Duit sapundi emas, keur bekal dahar. Moal hade marak maneh. Bisi gering jadi pikir, kula era, ku pesen ama Prabu, nitip mamang panguruskeun cenah. Sapundi emas, ambu-ambu atuh bisa hirup 10 usumeun. Bari sila ipis, teu mikir nyeblok, teu mikir tandur. Gerentes centang barang. Kacuriga hatena mimiti pupul lantaran kabeuli ku kaheman Gusti Arya. Geus poho kana wiwitan, yen Ki Arya jadi robah pamulu. Ki Patih teh geus sadar meureun dumeh nagara aya nu narajang. Centang barang cedok nyembah ngesod mungkur. Geus tepi ka lalawangan cong deui nyembah. Muntirkeun badan bari mageuhan beubeur dipurekeun sangkan teu kagok ngalengkah. Kakarage 5 lengkah mungkur ti pamengkang sakawirya ngagerowan deui. Ae mamang ke heula ketah. Bet aya carita nu can anggeus. Kula teh poho tiap ka dieu deui. Gage heula ka dieu mamang. Aya nu can kabadamikeun. Centang barang ngarengkop. Hampir titeundeut dina jalan lumutan. Kawantu harita poek bulan. Jadi pincakeun teh teu kaciri. Jaba pikiran kumalayang kaseret kulamunan endah. Kumaha jeung ka mana ngabalanjakeun duit emas anu sapundi. Ya mamang, ge diuk deui. Sakawirya nganggupai centang barang sangkan diuk deui dina urutna. Lain mamang, kami teh berkapikiran kumaha peta urangnya hareupan karaman nu ngaranjah nagara. Teu maksad ngalangkungan, boh bisi tetapi pikir, rumaos kuring mah pikirna nyaheureut nyarupek. Sakawirya seuri ngeunah naker. Lain kitu mamang, ayeuna urang pikiran babarengan sangka negara salamet. Sugan mamang apal naon atuh nu jadi tanjiran nagara. Sabab saban dikantunkeun ku Rama Prabu ka nagara aya bae karaman. Kumaha mamang apal? Centang barang batik tias harasa bujurna kokompodan. Duh, boa-boa masa pundi teh lapur. Gerentes centang barang. Teu apalnya? Keke. Ari kerisangga buana, naon tah hasiatna? Bray, lelamutan centang barang kumpul deui. Paralun Gusti, sangga buana teh pusaka sakti nu kantos jadi ageman Raden Pamanah Rasa nalika masih ngalalana keneh di Amparan Jati. Nu nyangking eta pusaka tiasa ngahijikeun deui Kerajaan Galuh jeung Kerajaan Sunda. Duh, anjakalnya eta pusaka aya di Kangjeng Rama Prabu. Tah dina kieuna urang teu bisa kukumaha. Hatur punten nun, sangga buana mah ukur tumbal kadijayaan nagara. Nu teu tiasa dihayang-hayang, teu tiasa dipiboga kusing saha nu mikahayangna. Nya kitu pisan mamang. Ngan mun aya Kangjeng Rama Prabu mah moal hariwang. Sabab kagungan ajian batu karang salirana teu teurak digurina atawa gagaman tapak pandai. Nya mun kaula boga eta ajian moal asa-asa karaman teh bakal diaut-aut mang. Lah hayang teuing boga eta ilmu. Teu sagawayah Gusti Patih nu bisa ngawasa eta ilmu mah nganu taya udelan jiga Gusti Prabu. Centang barang mimiti kajiret ku pitapak Sukawirya. Kumaha kitu? Nya saupami teu keunang kana permatina, coba upami keuna kana pingping kiwana. Berolaah ku pakarang seukeut atawa mati. Dalah ukur kakoet ge pan langsung tiwas. Eta teh permati ajian batu karang. Ari kira-kira eleh kadar kakoet mah mending kasaktian biasa bae atuh ari kitu mah. Ceuk Sakawirya ngahaja megatkeun carita anak itu ambeh pikiran centang barang teu nyangka goreng. Sanggeus bisa ngajiret centang barang, Sakawirya ngajurungkeun centang barang
sina nepungan Citra Singa. Nu geus lila ngadaguan sejak mapagkeun Prabu Talaga Manggung. Pondok lalakon Citra Singa jeung Centang Barang dugi ka tempat nu dijugjug. Citra Singa hasil mangaruhan Prabu Talaga Manggung ku beja nu dijieun-jieun. Waktu para senapati bubaran, Centang Barang masih sila mendoko nyorangan. Mamang Centang Barang, diu keneh didinya. Sugan aya perlu ka kaula, pok nyarita. Saur Prabu Talaga Manggung. Centang Barang cong nyembah. Sampurasun Nun, tuang kuring Dharma Rokrak dinyawaan, tewerat gaduh kahoyong. Tong asa-asa mang, pok kanda ka kami. Gusti nu dipuja ku tuang kuring teh rumasa teu apal kana naon nu keur kajadian di negara. Ngan sakaterang nagara diranjah ku Karaman, cek beja mah euwah-euwah ti baru jaksi. Eta geuning, mamang ge nyaho. Soal keamanan negara katut ngurusna Gusti parantos mercantenkeun ka Gusti Sakawirya. Nya, kitu pisan. Nah kumaha kitu kalakuan sakawirya teh? Robih pisan Nun, Kek. Robah kumaha? anjeunna teh janten kacida bageurna ku para senapati pada muji, ku ponggawa pada muja. Malah rahayat leutik mode kuring ge asa kataji kapati-pati ku kabageuranana. Robah sifat Gusti Patih teh sanes bae dina hal balabahna, tapi sifat barangasan urang pentasna ge betsirna. Baru sakawirya robah adat. Prabu Talaga Manggung unggek-unggekan bari tarangna kerung. Syukur atuh ari kitu mah, kula bunga boga minantu hade lampahna. Cong, Centang Barang nyembah deui. Tuang kuring gaduh emutan, mun nagara keur teu aman kudu aya panglima anu perceka, sayaga tur tohaga bisa ngajaga nagara. Jalma kepercayaan Gusti sagemlengna. Nya, geus kapikir ku kula ge. Lumatak sadatangna ka Talaga, kula rek amanat ka sakawirya pikeun sagemlengna ngatur nagara. Nanging Gusti, pan Gusti mah ditangtayungan ku kadijayaan Wesi Kuning. Kaula bakal percaya sagemlengna ka sakawirya, kaasup nitipkeun Wesi Kuning sanggabuana putih ka manehna. Langit Talaga di payungan ku bulan Parcaang tanggal 12. Tapi teu oleh angkeup jeung poe. Nu ngalayung luhureun dayeuh ayang-ayangan ukur mega hideung. Teu isuk teu sore. Hujan teu oleh ngagurujug pacampur jeung seahna angin puyuh. Hareupeun karaton Sang Hyang Manik teu oleh banjir cileungcang. Prabu Talaga Manggung parantos aya di bale panarukan nuju ngawangkong sareng ingkang garwa oge wa kabayan. Wa kula boga angen-angen hayang gewat ngabagawan. Nya pigantieun kula teh daya lian Nyai Simbar Kancana. Kukituna kula hayang nyaho heula pamanggih Puruhita jeung para resi katu trahayat sanagara di geura kumpulkeun kua kersa dalem tinimbalan amit mungkur tuang kuring rek sumaur. Sing horeng diunggal pongpok karaton mata-mata sakawirya nyampak. Citra Singa geus waspada. Bahaya mun tepi ka nyaur para puruhita, para resi jeung sakabeh rahayat, sakabeh ceda jeung culikana bakal katohyan. Gerentes Citra Singa. Saterusna gagancangan nepungan sakawirya. Bahaya Raden, Gusti Prabu bakal ngumpulkeun puruhita, para resi jeung rahayat samemeh ngabagawan. Kumaha atuh peta? Daya jalan, iwa kudu ditaragal, urang bongohan bae.
Prabu Talaga Manggung menuju ngantos datang na Kabayan, harita kapaksa lebet ke pajuaran, tetahan ku hawa tiis. Anjeuna curiga, tur dangdak dengdek, negeskeun sora, nu terang tengtong, sadapa kakas perang. Satuluina, bari pinuh ku rasa penasaran, raja keluar. Ngan lengkahna kandeg, sabab raja ninggal kalangkang jalma, sumujud payuneunana. Barang disidik-sidik, si horeng centang barang, abdi kinasihna nunyuuh bari sumegruk. Aya naon, Mamang? Gusti, tuang kuring menta dihukum tilas adegan, menta dipupus umur, dipegatkeun nyawa, teu kuat tananggung dosa. Sorana pegat-pegat tur haros-hos. Aya naon, Mamang? Si Sakawirya Gusti. Barang jeung centang barang ngucapkeun ngaran mantu raja ngan sakilat aya ngolebat. Kuat Prabu Talaga Manggung ngagorowok. Badan Prabu Talaga Manggung memehan ambruk, ping-ping kencana katiruk kutumbak nu neungel kana dagingna. Centang barang bati olohok bengong, tengati kana kajadian nungan sakiceupan waktu. Centang barang mitan sadar kana eta kajadian hareupeunana rek nubruk badan raja nu ngarumpuyuk. Ngan barang rek ngagabruk pisan newak badan raja aya nu ngagorowok. Centang barang mateni raja, tewak euy, tewak. Jeng, aya nu luncat, si horeng Sakawirya. Nu dianteur ku puluhan prajurit nu biluk ka manehna. Sarta ngepung centang barang, bari ngagorowok nuduh mateni raja. Centang barang jadi panemblehan laku Sakawirya. Akhirna belecet, centang barang mabur, mubus dina blegbegna peuting nu poek mongkleng. Kabeh pasukan bala mati nu biluk ka Sakawirya dihijikeun pikeun ngudag centang barang nu lumpat ka leuweung larangan. Titis tulis diajali Prabu Talaga Manggung palastra ditelasan ku angkara murka. Jasadna geus pada ngaropea dicengcerikan prameswari katut para pangasuhna. Sakawirya gegejret siga nu bener-bener ambek ka centang barang. Teu ngarti, kula heran kapan amat teh dijaya diaping ku pusaka linuhung. Kunaon bet apes-apes teuing make teurak kutumbak si centang barang mulain pusaka. Kapan ukur pisuluheun. Kitu pokna. Basa aya puruhita ngaliwat bari mulung popotongan tumbak. Nu potong disabet ku pusaka Prabu Talaga Manggung. Puruhita netep antep bari imut nampanan congo tumbak. Nyawa mah kagungan hiang seda Gusti, nanging ieu teh kila-kila goreng. Yen nu lebur teh lain ngan ukur raja, tapi bisa jadi jeung karajaanana. Kitu nun sapertos katerangan ti Raja Guru Bagawan Dharma Suci kapungkur. Ceuk ujaring carita sabada palastrana Prabu Talaga Manggung kerajaan Sang Hyang Manik ilang tanpa karana. Robah jadi situ nu katelah situ Sang Hyang nu pernahna di Kacamatan Talaga Kabupaten Majalengka. Pamirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna simkuring nuhun kedihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.